Aing ieu mah beak bensin euy. Aduh. Aing mah euy coba jauh ka ieu mah. Aduh. Naon Opik? Aing kebenaran euy. Mana sih datang? Beak bensin aya, minjem duit aing sagedeung. Opik, sarua ingin temu duit ya. Tas ulin geuna, tapi bukan duit. Kumaha tuh, Mang? Wayahna pang ngawakeun duit ka pamajikan urang. Bejakeun jang bensin itu aing beakeun bensin ye. Pang ngawakeun jig 100 majig, Bro. Tulungan urang ye. Patu Mang Opik lah, aing karunya ka Mang Opik. Oh. Atosan di dieu nya. Burukeun ya. Duh, na ye si Didi si Dalila teuing aing mah euy. Kira ogen moal duit ka pamajikan. Ya, Bos. Ai si teteh na. Teh. Teh. Mang Opik saepeun bensin di ditu, saurna teh nyuhkeun acis. Ih, mana tuh di mana? Oh. Udah. Ya, Teh. Mana teh si Didi gara duit? cing. Teh. Nya aja. Duit ke si Didi jang naon? Itu tuh, saateun bensinna. Hah? Heeh. Yo. Kata syukuran kata hadiah mah engke we lebaran atuh. Bieu aing mah mau nyambung. Satuju teh tah. Kesukan. Beta deui engke. Hah? Weh, aing mah udah pisan aing capek. Alhamdulillah rabbil alamin. Mang Opik teh. Minta duit teh 100 tapi ku si tetehna dibere 200. Lumayan ieu mah. Jajan 100. Hah? Ieu Mang Opikeun 100. Aing lilana si Didis ampun. Opik, Menang Dis. menang 100 tas. Ya. Ya lah ongkos ojek namanya. Siap, ayo nya, Mang. Oh, siap. Nuhun Dis ya. Ya, siap. Aing mun Ayo, Mang. Ayo. Aduh, aing. Tuh, untung aya si Didis aing bisa beli bensin. Aing untung aya si Didis. Aing mun eueuh si Didis aing ngorodok rong saya itu jauhna lah. Neng. Naon tuh? Panyeurkeun kopi lah. Beuseuh ya aing ngadorong motor. Lain bieu teh ti mana? Etana elemen bensin. Eta mogok di Cigemor ngan untung aya si Didis aing mah. Batu kulangan kali kan. Sakieu-kieu wae mah di dipenta deui aing mah. Cih, deui. Kop lah. Sebenarnya iya. Meuli 80. Meuli bensin 120.000. 120 kumaha? Kos nu lieur geuningan. Aing meuli bensin lagi 20 ribuan Tadi teh dibere teh 200.000. Pira ku ieu? 200 kumaha neng ka aing oge si Didis ngan merena oge 100 ribu 200 Mau kumaha. apa? 200 tadi. Tanyakeun deui 200 sabaraha eta duit? 100.000 deui atuh. 200 kumaha aing mah ih. Teu nyarana aing mau meuli bensin lagi 20 ribuan. Oh, baikkan deui 100.000 na. Anjing. Nah, 200 ribu. Kayak anai si Didis pan mikeun ka aing mangan 100 ribu. Aduh, si kunyuk meureun dianggap ongkos ojek beres 100 ribu. Deng, ting biadabna ngaran si Didis aing mah kos lain jeung babaturan. Kunyuk aing. Ya Ki, ieu teh huruf W nya Ki. Ieu mah M, cek saha we? Ieu mah W Aki tingali tah. Ieu mah W tuh. W tah Ki, ieu mah W. Geus karuhan ieu mah M. Mani maksa ieu mah we M tah katempo M. Ya, ieu mah geus karuh W Aki. Lain M. Geus karuhan ieu mah M tah tempo. Sok kusorangan hayu we M nguruskeun Ieu betan mah kieu W nya. tuh Ki tempo kan jelas di dieu W. Kapan heula atuh dia ge jelas tuh M. Wah, geus lieur dah. Uruskeun betan kieu aing. Kajangar ye. Ari si Aki geus kudu ieu teh W tuh. Tingali W. Ari si Aki mah lieur kitu. Yes, tas di mana aja, Tas jalan, Manur. Tas jalan. Heeh. Tas di mana, Tas mau muatan ti Ciamis. Daek teh pangbahkeun mobil. Ubah mobil. Heeh. Ayo siap. Aya selalu bisa kieu Ayo orang mah siap-siap wae.
anjir. Segala sarap karek-karek geus nyata budak. Punya oh mana kumaha. Meh berjalan nih, meh bersih kok mana ku aing. Terima beres ya Mas. Sok urang ka dieu nya. Siap. Urang ka dieu Ah, deui. pokoknya terima beres, Dis. Soalnya. Lapan dia, Dis. Hah. Siap. Sesungguhnya diriku memang sudah. Woi, Mobil saha? mobil anu kurang. Oh anjir, anu boga mobil. Nya enggih atuh coy. Mana tas di mana eta? Aing geus tadi itu geus ulin. Daek teh mana ieu ngelapan mobil? Aing capek ya karena istirahat aing ngaranakeun heula yeuh. Siapa lamun daek, seumpama lamun daek ku aing dibere ada 20.000 mah jeung jajan lumayan. Bener. Aslina nya 20.000 dibere. Geus siling atuh ku aing. Nya. Ku aing bersih we pokona mah. Ya, Kinclong nah, geus ya beungeut nyata mundur. 20.000 ku aing tunai eta. Tenang. Sing bersih heuh. Heeh, bener. Kinclong geus beungeut mundur. Ah. Ieu mobil atau naon ieu nih? Nih lorong kieu. Mau ke mana tuh ieu kemana mobil? Burik, ari maneh kunaeun? Iya iya tah. Hah? Mobil Mang Nur cenah kita ieu ku aing tuh liburan 20.000 ku Mang Nur. Kita ngabasian cenah atuh. Mobil Mang Nur kumaha? Tadi Mang Nur. Urang geus jalan bieu murunkeun ka Mang Nur 50.000 ditanggung bah mobil. Nah kalau aku maneh? Kapan Mang Nur nih tah? Lagi mobil Mang Nur win. Ye, mobil Mang Nur naon ieu mobil Mang Doyok? Ai maneh diburuhan Mang Nur? Diburuhan aing 20.000 nah gitu mobil saha? Ieu mah mobil Mang Doyok. Maneh mah Jih, kakak daek nih di bulan 20.000. cenah cek Mang Nur ieu. Mobil Mang Nur dianyarkan udah meuli. Sia mah boho. Aing mah geus kecewa ieu mah. Sugan teh mobil Mang Nur tadi mah dulu jalan-jalan mobil Mang Nur mah. Karena si bare duit 20.000 tapi lumayan lah. Angkara dalam itu si Buni. Tahu serta. Tadi dis, bade minuman naon? Mari Mas we tah hiji ta. Hayang nu tiis-tiis ta. Oh, mohon, tadi dis. Hayang. Oh, hayang dis. Heeh, tong kop hayang naeun. Siap dis, hayang tiju siji euy. Heug siap. Jeung si Otong jadi dua tah. Duanya jadi duanya. Heeh. Siap. Enggak asuh. Siap. Panggilnya si atas. Oh, tak. Oke, bayarna. Si Otong ya, Oh, jadi dua. Siap. Tong, ya di stata. Mana tak? Ya motong. Jadi dua tadi jeung Mang Didis. Oh, siap tak. Dua satu lagi. Anjir lah, si Didis kumaha geuning jadi kurang lumayan. Aduh, katipu nawaran-nawaran teh, ieu mah.